rasa mimpi ngedar carita rasa dedeh menrek pake kanya tayak duan residunya dibagi dua janji arep buka duit sumpah mau rek sulaya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan baperengan rasa cinta ngarekahan anggan mimiti arang patebang rasa cinta ngarekahan karacunan hante pirang beda ayana orang ketiga mun sakira pingerin mua erek titir ukur sedih jeng kaperi janji arep buka duit sumpah mau rek sulaya rek satu rek satia ngahiji nepi kapati 5 bulan baperengan rasa cinta ngarekahan rasa cinta ngarekahan karacunan hante pirang beda ayana orang ketiga mun sakira pingiring mua erek titir ukur sedih jeng kaperi sakira pingiring mua erek titir ukur sedih jeng kaperi
Aduh
dapat tentang kungsi karasa berkahna hati ayeuna datang dina kalangkang nila hayu dina impenan dina hari anjeun sumping nu mawa seungi kembang asih mun anjeun jauh hati terkiu indik bisi anjeun rek sangsi harapan mugi panggih kabacaan mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan kaasih mugi langgeng berduaan kahayang ulah ngan ukur lamunan harapan mugi langgeng salamian harapan mugi panggih kabacaan duh madu katresnan disusupurang duaan endahna kacita kembang rasa dirurumbang bara cinta parahu kaheman ngembangkeun layang asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira teh tega luas bibir asam mangsa bola
Heman ngembangkeun layak asmara di ayun ambing ombak baca di usapan angin cinta mangsa kembang ngarang-rangan layu di taman salira teh tega luas bibir rasang mangsa nakuat gamrak di
cegat talita ngapur jauh kawang-awang rasa hebat geus ilang cintana geus ilang di dunia nu aya tinggal kawan.
gitu ari asih, horeng gitu ari cinta. Tepung dirung-rung manis, tapi sakti nu kaperi. Cinta digoda ku rupa, ku harta, ku tahta.
urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari urang paheut saati pakai asih mo bade papisah deui. Dinten kamari urang pasimpay rasa nu akhirna geuningan kantun waasna. Nyebar lamunan ngetar harapan janji saati balik ngahiji. Nyimpen lamunan nyimpen impian nyimpai pasini teu ngajadi. Anjeun kembang harapan anjeun kembang impian. Dinten kamari urang patepung deui anu tos lami ku abdi di anti-anti. Dinten kamari urang patali janji nu ayeuna geuningan tepung jodohna. Dinten kamari
Dina lungkrang tetep aya ilmu nu masih hate ngerasa geger hayang gerak-gerak deket rasa liwung gandrung diri kapidang semu ngalang layung hayang gerak-gerak tepung sawangan kumalayang ngawang-ngawang nyipta rasa tinu anggan jeung manehna intingan kumalindung anteng mayem nampurkeun rasa katina kadirina harapan geus jadi angkuhan rasa mola asna jan anggan jeung manehna launan mugi jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina. Dina lungkrang tetep aya ilmu nu masih hate ngerasa geger hayang gerak-gerak deket rasa liwung gandrung diri kapidang semu ngalang layung hayang gerak-gerak tepung sawangan kumalayang ngawang-ngawang nyipta rasa tinu anggan jeung manehna intungan kumalindung anteng mayem nampurkeun rasa katina kadirina harapan geus jadi angkahan rasa mola asna jan anggan jeung manehna launan mugi jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina lamunan mugi jadi kenyataan naratas jalan kabagjan jeung dirina. Dina lambaran lalakon aya katimun manteng diri kata limbang dina lambaran katresna aya ringkang can kasorang diri tapi Subhanallah
iya diriku menerima demi cinta. Najan diri kudu jangan tunggaran, najan ukur salawatan, najan ukur kedapan. Abdi pasrah waloba pamadekan sumerahna iya diri kudu takdir tiang widi. Najan diri kudu jangan kanyari, najan ukur liwatan, najan ukur kedapan. Abdi nampi mau jadi gering hati sanajan ngan sajurila amun tiba sanajan ngan saliwatan abdi mah ikhlas. Dina lembaran lakon aya tati manten diri kata limbang. Dina lembaran katresna aya ringkang can kasoran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Vlog. Oke teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya, jalan-jalan kali ini sama saya diiringin dengan lagu pop Cina teman-teman ya. Yang baru gabung teman-teman dari mana saja nih yang sudah hadir ya, saya banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman sukses selalu ya. Lanjut dengan perjalanan kali ini, jalan-jalan ya teman-teman ya, jalan-jalan. Pak, Pak, jalan-jalan bersama saya ya. Semoga teman-teman terhibur. Yang sudah hadir dari mana saja nih, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Timur, dari Arab, dari Kuwait. Semoga teman-teman bisa terhibur ya, yang suka lagu pop Sunda. Oke, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.